Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala uzwana ila ala zalimin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Umatna Kangjeng Rasulullah dawuhanana eta dina yiswana sakitaran 60 tahun hingga 70 tahunan. Bahkan saeutik anu langkung tina eta ukuran. Aya nama anu langkung usiana ti 70 tahun, 80, 80, bahkan 100 ayangan jarang. Tadina lebah dieu waktu anu saukur sakitu teh urang kudu bisa ngamanfaatkeunana eta waktu dipake ibadah ka Allah. Sabab dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tu'azanu. Hartosna hisab diri anjeun sameme dihisab di akhirat, timbang amal anjeun sameme ditimbang di yaumil kiamah. Tah ku kituna urang kudu muhasabah, kudu mikir-mikir apakah umur hirup urang di alam dunia ieu anu geus kasorang ieu dipake ibadah atawa loba goplah atawa dipake neangan ka duniaan hungkul. Sedengkeun perlu dikanyahokeun bahwasana sapoe sapeuting teh waktu teh 24 jam eta geus pada uninga. Tah biasana waktu 24 jam eta ku urang sok dibagi 3. 8 jam dipake usaha, 8 jam dipake sare, 8 jam dipake ibadah, eta ge anu taat, anu rajin ibadah. 8 jam dipake ibadah ditambah 8 jam dipake sare, 16. 16 ditambah 8 dipake ibadah sama dengan 24. Tah jadi sapoe teh kabagi 3. Ayana urang umpamakeun umur urang lamun teh mah 60, berarti 60 teh dibagi 3 sama dengan 20 tahun dipake usaha, 20 tahun dipake sare, 20 tahun dipake ibadah. Eta ge lamun nu taat can dipotong ku baleg, can dipotong ku orok. Jadi lamun nili kana timbangan teh mah lamun kana ukuran mah geus jelas berat keneh kana usaha jeung sare, berat keneh kana kaduniaan. Ibadah mah eueuhan. Tapi dalah dikitu urang teu kudu salempang, sabab umat Kangjeng Rasulullah mah anu beriman, anu takwa, sagala waktuna eta bernilai ibadah. Usahana diniatan karena Allah jeung pikeun nganafakahan anak rabi, jadi bernilai ibadah. Boh sarena istirahat supaya badan seger, sehat, bisa ngajalankeun ibadah anu maksimal, jadi bernilai ibadah. Tah jadi setiap saban-saban waktuna teh bisa jadi bernilai pikeun jalma anu beriman mah.
Tah ku kituna kasadaran urang kalebah dinya teh hayu urang manfaatkeun sesa umur urang ieu dipake ibadah ka Allah, sok sanajan usaha niatan karena Allah jeung nganapakan anak rabi, sumawona dina istirahatna, sumawona dina lampah-lampah anu sanesna. Eta kudu niniatan anu hade sangkan jadi bernilai ibadah. Tah ku kituna hadirin kaum muslimin maupun muslimat, emang umur panjang terjadi jaminan pikeun ngalampahkeun ibadah lamun manehanana eueuh kasadaran mah. Umur pondok tetapi jalma beriman mah insyaallah sok sanajan umat Kangjeng Rasulullah mah pang pendek-pendekna umur beda jeung umat-umat Rasul umat Kangjeng Nabi Ibrahim jeung nu sajabana mah eta dipaparinan umurna anu panjang, tetapi insyaallah nilai ibadah umat Kangjeng Rasulullah eta anu istimewa anu beda. Jadi lain nilik kana lilana. Tah ku kituna para hadirin, manfaatkeun waktu urang anu sabaik-baikna dina sesa umur urang. Sok sanajan waktu anu kamari geus kaliwat, waktu nu ayeuna anu keur dipilampah urang jadikeun ieu ti semenjak ayeuna teh migawe hal-hal anu bermanfaat, anu berfaedah, anu mantak nyalametkeun urang di poenan jaga. Oge waktu isukan anu arek datang anu belum tentu ku urang kasorang. Tah makana dina mulai detik ieu, waktu ieu urang robah diri urang, lamun teh mah urang tara daek ibadah, hayu urang ibadah. Tara ngaji, hayu urang ngaji. Jadi sagala rupa waktu-waktu urang manfaatkeun kana anu dipikaridho ku Allah. Wallahu a'lam bishawab. Moga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.